disimpen puluning hati pun dehing mastaka kasih kali perkawis yun naon tina naon rupihal kalepatan ageng sareng alitna mugia salirat tiasa ngahapunten dina kalepatan buyut dalam Abimanyu yun pada saling lubarkeun hampura kasih timbalan kalayan baktos di sadayana kadang Pandawa nu aya di negara Amarta kumaha salalager kabeanana ginanjar kawilujengan uyu nuhun ditarima oge kaula dedeheusna ka dieu punten teu aya ibarat tianggalna margi aya hal anu kedah ditaroskeun ku buyut dalem dina mangsa kiwari nya lain eta di tukang katenjo ku kaula teh geuning jiga kawas Kakang Semar numawi wa Semar ngahaja ku kaula disampung malih hoyong disarengan ka dieu kahareup atuh olot kapayun wa aduh aya anak nu dipayun nampi kana pangbagea sepuh kalayan nyanggakeun semah pangabaktos kahunyuk panjenengan ditarima kalayan hapun tenatina naon rupihal kalepatan agung sareng alitna malum ciri sabumi cara sadesa jawasa carana sacarana nu bilih aya cara nu kacanak di desa nu kabantun di kampung nu kajingjing di pakemitan nu teu sapuk sareng mamanahan mugi luntur kolbu jembar manah nu ditedak ku jisim abdi akan padakan kalayan nyarengan juragan Abimanyu putrana juragan pangaulaan sim kuring teh digugusur ku salirana ku anjeun wirehing aya anu aya patula patalina sareng dirina ku anjeun jalaran mangsa ayeuna naringan kontestasi di alas di Brasara bagja nu taya papadana bagja karah terek ngilwana numawi dedeheusna ka dieu teh kaula teh saperkawis anjang sono kaduana ti eta wirehing kaula teh di negara Amarta sasat sejadi istrenan jadi adipati di daerah Plengkawati nya nanging sate acan kaula di istrenan payus tur pantes lamun hiji dina mangsa ngeyeuk dayeuh ngolah nagara teh kedah menangkeun atawa kedah kaancikan hiji mustika anu katelahna teh Wahyu Cakraningrat dina ribuan jelema iwal ti kaula anu kapilih ngaliwatan nyaeta ujian-ujian pipini sepuh Pandawa eta teh timbalan alus pisan tah kukituna kaula kedah miang ka hiji alas nu katelah alas ti Brasara hiji alas jo unggal-unggal para pemuda dina bulan anu ayeuna sataun sakali tanggal sakieu bulan ayeuna anu sasatna kaula oge sajumlah para pamuda ti luar negara sasat anu jadi kader jadi adipati jadi Arya jadi raja anu dicalonkeun utawina para nonoman
yen sangkan asup ngabaju miraga sukma hiji wahyu cakraningrat anu malah mandar sing saha jelema anu kaancikan ku wahyu cakraningrat eta jelema negara anu baldatun thayyibatun warobun gopur kahiji kadua nak bakal nurunkeun turunan anu soleh tur soleha anu baris bisa ngajawab tantangan-tantangan anu kahareupna dina era kahareupna ieu taku kituna kaula nyuhunkeun kamandang ti salira diri kaula legok tapak genteng kadek pinuh ku pangalamanana sangkan kumaha cara jeung katang tuana ameh abdi manyu tiasa kaancikan wahyu cakraningrat kitu manawi karah teh kitu karas alus pisan pamaksudan teh jalu meni asa nostalgia baheula nyoreang mangsa alam katukang da uyut oge sarua we cara hidup ngora heula ngarasakeun nya eta nyepi diri ngisat awak ngiluan dina saembara sangkan hirup kaancikan ku wahyu cakraningrat sarua di alas ti brasara timbala sabab goreng patut kieu disebutna oge eyang teh uyut teh baheula teh raja gelar di nagara Astina dina gelar ngaran Kresna Dwipayana anu geus diecakeun tur tak lengser ka Prabon ngabegawan di patempatan pura ngatik pura ngadidik santriwan santriwati di patempatan timbala memang kasarana karasa jiwa ngorana da sidik pastina atel tanduk hayang babadu jeung sajabana tapi lamun milik kana pancakaki mapai kana riwayat hidup anu kapandang ku uyut teh matur trahing kusuma titising antana wiri trahing dewa kamanusan da sidik turunan Pandawa nu kapandang ku eyang dina ngajalankeun rea ka pamarentahan teh loba alusna tibatan gorengna lebet kana paribasa teng maruteng bebenyit anak cengceleng anak meraku kuncungan uyah matara TS kaluhur mun ngudag kana getih jeung turunan tapi mungguh manusia cantang tuh da sifatna manusia nguji ka batur mah sifatna manusia mah kadang-kadang pasangka-sangka ngan meureun dina lebat dieu uyut rek sasiereun sabeunyereun rek sejak babaledogan malah mugia keuna kana mamaras hidup mugia tepat kana sasaran da ai manusia mah tungkul sok rajin luput tangga samenit ganti sajam robah jam nyi sore rajin tara kapake isu teu cicing dina hiji martabat kakenaan ku owah gingsir kakenaan ku sifat salah jeung bener mungguh manusia kitu busana ngan anu jadi lesna hadalina hawa nafsu lintang ti agama lintang ti dari agama komo bari jeung ayeuna lamun ngudag teh mah kana bulan mulut loba nu hajat loba anu ngaramekeun ngarayakeun sajabana nyaeta mieling kalahiran Kangjeng Nabi tah ulah ukur mieling kalahiran Kangjeng Nabi tapi kudu mieling naon anu dipilahir ku Nabi sabab Nabi sifat sidik tablek amanah jeung patona dasarna eta sabab hate jelema mah sifatna poek naon nu nyaangan hate jelema ilmu nu ngoboranana
timbalan tak tapi aya rasa anu bisa anu teu bisa diajak bohong anu teu bisa dibawa linyok dibawa culas jeung sajabana eta deukeutan lamun teu kitu lamun digugu matak cilaka eta nafsu mata kaduhung badan nu katalangsara diri nu kacing cirihi timbalan mun teu kitu yakin urang teh lamun ngagugu teuing kana hawa nafsu darajat urang bakal leuwih handap tibatan sato da urang mah manusia beda jeung sato seperti anjing budug di jarian paeh samet bilatungan tapi manusia sajabati bilatungan teh bakal pinanggih jeung balitunganana anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang komo deui anjeun teh kader calon di kaadipatian Pelengkawati rupa kasep lamun ditamahan ku kalakuan hade tangtuna oge surup kapatutna timbalan mun teu kitu yakin derajat urang bakal leuwih handap tibatan sato contoh seperti domba dina mangsa puak paok anu sampeu nu dipaok tapi manusia dina puak paok anu sampeu dauna diala tangkalna dirabut beutina dicokot kadang-kadang mun dipager dihancurkeun kapanggih we kuno bogana wani maehanana timbalan eta domba can maung disebut raja leuweung tapi sagalak-galakna maung kahakananana sasamet daging can pernah aya kejadian maung apluk-aplukan kalau ka kampung neangan leuncak rek ngaredog aya teu aya jadi kadaharan eta maung teh sasamet daging dibandingkeun jeung kadaharan manusia daging beuki bebetian osok bumbuahan komo lauk pauk beuki dang-daunan diremus malah ku jahat-jahatna manusia kadang-kadang duit bansos duit BLT duit kerjalan dihakan we aya timbalan tak kade komo jaga ke kahareupna boga kawasa boga jadi jabatan engke jadi ngawasa hiji daerah lamun nepi ka kitu uyut anu turun tangan oge timbalan sabab sing inget cilakana hiji laku lampah pamimpin beda jeung tukang cendol mah rugi ukur pribadina pepeus keler jeung gelas tapi lamun dispin matak ramat kamale mamaan kanu teu mangis teu meuleum rahayat nu jadi korban nu matak sok engke jaga lamun jadi pamimpin ulah make baju itu ieu tapi kudu buligir heulakeun kepentingan negara jeung bangsa ulah ngaheulakeun kepentingan pribadi mangsa anjeun disumpah toh pati jiwa raga heh nyawa nganung hati anjeun teh ieu diri dibaktikeun ka nagri lain diri kudu babati ka nagri sanes benar awak sanyatana diwakafkeun ka negara timbalan sok dieuna pepekan eta ilmu dina hate pepekan urang tina jalur anjeunna ibadahkeun niatan ibadah sabab hiji pamimpin lamun teu niatan ibadah bahaya dawuh timbalan laras komo boga niat eta nyaetan wahyu cakraningrat eta teh hiji hal anu sifatna hese pisan sabab dinten teu oge nyepi diri ngisat awak dina niat ulah hayang sieun komo wani hartina teh siger tengah kumaha nu di ditu we jaga kumaha nu nganteur kumaha nu mere karep
hartina teh yakin gumantung anjeunna kabehanana sing inget urang ulah aya akuan dina diri yen diri teh sasampiran awak teh sasampayan umur ukur gagaduhan saliring-liring dumadi sarekak saparipola urang teh kagungan Gusti wungkul tah lumatak poloskeun hatena bersihkeun mulanya populasan beunghar populasan imah boga imah gedongna urang teh rokrak teu beda jeung lian munguh anjeunna mah rekep dengdeng papak sarua teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring kabeh tunggal kabehanana teh makhluk anjeunna kabeh ge pujieun hungkul lir ibarat nyiruan sok nyeusup dina kolomberan anu kapandang eta kolomberan teh tapi kageuleuheun mata kotor numutkeun pripandangan manusia mah tapi sasatkeun nyiruan mah pandanganna alus kolomberan teh sabab aya bahan pimadueun apan manfaat maduna keur urang jadi ubar pimalan tuh nu matak yakin engke jaga jadi pemimpin sok jembarkeun lingkar pandang ngeunaan itu ieu sabab kabeh hiji mangsa anjeun bakal jadi cicing jadi hiji pemimpin anu sayaktina kudu naon anu dipika butuh ku rahayat cumponan ku diri anjeun timalan jadi butuhna ka rahayat teh ulah dumeh keur kampanye wungkul butuhna ka rahayat teh ulah keur hayangna wungkul tapi saban poe saban jam saban waktu nguriling ka tepis miring anya celang kapadesaan mundur ari niatna rek bela ka rahayatna timalan kaulanun tah nu matak tadi yang garis gedena nyata anjeun teh poloskeun hate geus polos hate kaituna yakin wahyu cakra ningrat bakal ngabsuk ngabaju miraga sukma hartina polos hate teh eueuh akuan eueuh pipining eueuh hijab timala geus kitu yakin urang manusia bakal jadi alus pisan timbalan kaulan nampi rebunuhun laksa ketika bingan sik sata acan anjeun lumampah ka alas di Brasara geura bebersih heula di pancuran Talaga Arum nyareatan ku diri anjeun turta dibarengan ku niat sabab niat ku dibarengan ku aksi ari niat teu dibarengan ku aksi sarua jeung ngimpi sabalikna aksi teu dibarengan ku niat bunuh diri niat jeung aksi kudu ngamuara dina hiji tujuan dumeh anjeun jadi kadar sok tujuan demi negara jeung bangsa gedurkeun sok timbalan kaulan sae atuh uyut nampi rebunuhun laksa ketika bingahan karupaha kasayan salira sami-sami permios sanes pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa tepang deui kaulanun bra jung lumaku bra lumampa aya ku kitu mah katawis kene geuning salira teh abongkena hiji sepuh payus seueur kasipuh ku pangaweruh hiji pandita anu wijaksana ahna dayet teh dibentukna ku pangalaman we sarua kaksawa laras kamana barudak itu gabung sareng relawan alus pisan relawan Bandung Menawan bari ngelowan haji MT biasa we barudak nya cing ditah ka dieu kitu hayang panggih jeung barudak sae mangga jang kakang silaing ka dari ieu kitu cu sae mangga heeh akang euy itu di sauran cenah ku sepuh akang ditah ka jero dewek mohon pasti da geus beres wes mah aing beberesna teh ya akang lain basa keur aya teng-teng nagasari itu yang mengalungan kana jendela ah dasar bapak aing ongkoh macenah bapa teh anu ngayuga indung anu ngakandung kanya akolot teh tiada banding geuning bukti nama bapa dewek nyatu-nyatu anak diantep
Teuingan Nya. kana punya bullshit gitu kan. Lamun teu aya ti Pak Syahrul dewek Kumaha Kang? sareng ti Pak Gun-Gun Gunawan. Lapor we. Heeh. Leban lapor. Beteung teh alhamdulillah kaeusian dewek teh. Kasalamatkeun. Kasalametkeun. Nya rek aku bapa we ka Alul. Beres Kang. Nya. Aduh. Yang semua pangabaktos kula ditarima cager maneh. Sae dina pasena teh. Nah atuh karek datang maneh teh, lan karek datang maneh teh biasa we aya nu nyarek kabdi. Aya nu nyarek nuhun. Aya nu goreng hate kabdi teh pupuriheun goreng patut ongkoh. Nah saha teu wasa nyebatkeun. Bisi kakurung ku sifat doraka. Sate. Naon? Tong sok kitu dewek kitu sok teh selain teh can bisa adaptasi bisi ngarakeun. Lain masalah jeung curak-cerek sagala. Kelanan. Ari bapak abi nyebatkeun bapak gitu. Henteu. Nah jiga nu kasinggung. Rumasa berarti henteu. Tah lamun teu rumasa cicing. Santuy. Da eta goreng hate teh. Sok kitu keur mamonyong ongko nah sate. Punten we kula teu naon. Naon ieu teh? Naon? Heueuh unjukan deuleujan. Urang amitan urang bari sakalian ini. Kitu heueuh. Sae. Bejaan sidawal tah ka deuk rejang. Sidawala nya. Sae. Lah. Sate. Naon? Eta ku nyebrot kana beungeut dewek sih teh. Mungsa kana beungeut dewek. Keun bae da kaki garing atuh. Lain masalah garing kita ku bauna sih teh. Leuheung mun teu koropok mah sih teh. Apaan koropok teh? Ti bapa. Turunan. Tong sok kitu geus kitu kamar karep seuling. Lah, naon ieu sia? Itu bapak ai di tukang nepi ka Gusti ieu lemak jenuh ya. Oh, lamun dibelek gaji hungkul ieu bujur ya. Oh, tingali itu dina punuk lemak di tukang lang digigir buncir dihareup ureuteu reuneuh henteu ieu teh nya disebut ngendog da lain itik. Cicing jang bisa dibacok wae sia. Ada bapak yang begal. Pakai jeung main bacok segala. Halah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes sageur meneh sae kulan nati mana maneh. Kulan di mana? Itu kulan nyerangan pangeresana Bapak Dadang Nasir. Nya nembe dilantik jadi anggota DPR RI ngobrolkeun kana program-program kapayuna. Bagja atuh kitu carana mah. Kitu kulang. Geuningan. Duh. Mana we teh sanes olot ieu. Punten kapengkeran Pak. Ya. Nyangakeun semah pangabaktos ditarima cu. Sager seuling sae kumaha samulihna meujeuh nya. Punten we Pak abdi ieu beli culangung abdi teh mengkeran bapa teu uluk salam teu katawis manawi teu naon nya. Da iwati silaing we anak dewek anu nyaah ka dewek mah. Iwati silaing we anu ngajaga etika jeung wiwaha mah. Eta pajarkeun cenah iwati sidawala anakna. Dewek tidak aku anak. Nah, dikali ampun. Aya naon Pak ieu teh Pak? Jang urang uluk salam deuleu. Dedeuheus ka kasepuhan sae atuh kelang. Bapak dipayun atuh sok we jang silaing. Da urang langsung init ieu teh. Oh kitu? Punten kapengkeran Pak? Sok jang. Tuh. Punten Pak tekak emot jang. Wih, teu naon jang. Bebas si dewek mah. Punten Pak nya. Coba
coba lamun aing nu hitutna muat digaplok bolak-balik mah bener Laki-laki dasar. bener aing manak tere jigana teh nya pilih kasih pisan si Yudi dia lah. Abdi bade nyarengan we juragan Abimanyu kulan teu karasanya nyerelekna waktos asa cikene we sasarengan sareng salira kiwari abdi nuturkeun tuang buyut melihan sababaraha dinasti abdi teh nya wayahna we ulah kapalangnya kumaha palang bela maneh ina tos janten kawajiban kangge dari abdi asa piraku abdi goreng tina digawe nya teu kitu-kitu acan mah piraku we da ngarumasakeun ngeunaan syariat mah abdi teh dangdanan kudunungan ku seke seler salira abdi teh digawe teh mudah-mudahan we atuh sing paranjang yuswa salirana amin 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 sim kuring bade nyarengan atuh mudah-mudahan naon rupaha kapalaina sing sapamunut ginuluran sapanejati nekanan cita-citana sing kahontal dina mangsa ngasuk ngabaju miraga sukmana hiji wahyu cakraningrat amin 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 mangga atuh sim kuring bade mios nya bade ngalangkung abdi akadinya ka Cimanggu rek naon eta resep ningali anu icalan stroberi di sisi jalan teh abdi teh bari ngeueum ongko di MT Highland nya atuh jadi ngerek ngilu ngeueum angkewe jaga pamigadung artos daina mah kosong pisan oh jadi maneh teh keur kosong muhun kahayang mah gede ti baheula teh tos 5 tahun teu dincak kadinya teh ngan kaparengan kadinya teh keur teu gaduh artos abdi teh nya nepi ka rada begang teh abdi teh kaemutan wae ieu teh oh ngerti nah aing atuh Surti butun. iya lumayan ya keur maneh naon kulan iya 100 isna nih teh mere awias da tenyungkeun abdi mah da mere ieu melain dipenta ku maneh jang jajan di MT Resort cecepengan we keur maneh Gusti nu agung Pak dibare duit geuning Pak ih jang rezeki budak soleh cu nuhun atuh Pak kitu mah nya jazakallahu khair kasiron sing kagentosan anu langkung-langkung sepuh amin 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 lumayan jang naik ATV nya hayang laledokan ngasaan gitu tak jika atuh init bera lumampa sae kulan kitu mah mangga Pak ejak assalamualaikum akan waalaikumsalam sampurasun rampes bagja deuleu jo cerah we alam dunya teh aing hungkul nu cerah beungeut teh aya we nu geuneuk hiji mah tuh nya manyun we tingali tong sirik caeun teh banting cek aing nyawa aing panas teu aing ngojaya acan aing teh panas geus ieu teh Panas geus miheulaan. nah pun anak teh nepi ka calutak pisan atuh nun mendidik pasihan sagala beda asa ka dieu teh ulah dipasihan wae ana da aya kesepuhan kitu sote mun eueuh hampura laras ai keur aya mah piraku we sae nu atuh sim kuring oge bade sami we majeng nyarangan juragan Abimanyu bilih tos rengse abdas kuramasna nya ye keur kakang Sumarya naon nu ngan wayahna we sajajar jeung dawala 100 uluh Dekean kena kotak nya. beres asugan kagehan neng Pasti kakak kaum setan. ieu teh kangge simpuring nya
bisi hayang meuli strawberry uluh jajakala hukun kasira nuhun sepuh sing kagentosan anu langkung-langkung nun amin 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 mangga teu simpuring bade mios mangga sampurasun rampes mangga bral kumaha Aduh, gua cerah ya keras wa. Beda. Dari deui wa. Kali deui. Deui itu man. pot kan nampu gitu Bau ulam. depayus mudi sepuh layak mudi babatok kunaon batuk muhun bulan biasa we keti sasok ieu abdi teh sim kuring oge bade sami we bade mios bade majeng nyerengan juragan Abimanyu ka alas ti Brasara sami we bade muriling heula ka Cimanggu jiga Sidawala rek naon muhun bade ngeueum orek muhun boga kolorna nya teh tegaduh tapi mawa salin henteu deui atuh ulah maksakeun kumaha mun balik ka bulusan nya eta da aya cita-cita mah hese tos ngotret dina hate nulis dina ati simpuring teh hutan teh muhun ulah ngan nya kitu teh naon nya da kedah dibayar abdi teh karcis atau tiketna teh nya da batur teh usaha geura kue teu dibayar doraka dolim urang mucarana kitu laras lah komo bari jeung sakarunya abdi mah ka ibu-ibu anu isalan geuning abdi kaluar teh Cimanggu atawa abdi kaluar ti MT Resort teh kaluar teh cenah ge oleh-oleh dagang strawberry ya malahan mah lebih ka maksa ka abdi teh eta teh muhun bulan aya teh di Bali da karunya manehna teh icalan da ku kituna insyaallah jaga ka payun Nabi bade meser mun gaduh artos mah alus niatan we heula atuh sugan we ka hareup mah ya milik amin amin insyaallah kitu ta abdi ka dieu deui naon teh muhun ke ka payuna tos beres-beres kapala juragan Abimanyu tur target rengse dijadikeun jadi kadipatian di Pelengkawati meureun jaga abdi ka dieu deui amengan ya pale dipangnyanakeun naon ku abdi ke jaga empeh we maneh bisa yang naon-naon mah aya naon-naon mah sok we bawa ka dieu ai sakirana ridho hate mah gitu kulan sae atuh kitu mah strawberry seneng beuki da urang mah ayeuna ngan kalaras anu teh kas kosong ieu teh hengke we jaga lamun boga duit ngantosan gaduh artos wae nya sae atuh kitu mah mangga tuh mangga assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes Pakai senal lewat. resep kene kana jengkol mun jengkol resep teu dikurangan ayeuna mah kunaon nya teh sok jengkoleun kaula teh ulah teh ulah nah mah kijing nanyakeun kitu jaga ka payun Nabi bade ngapangeun jengkol pami resep mah kitu tah palai tuang raos gitu tah ya mangga tuh mangga assalamualaikum waalaikumsalam dupi kana kadu resep di kadu durian beuki resep beuki meuli atuh abdi minta sia teh nawaran atau nitah ieu teh nya nawaran ongko mi urang nitah ongko
Nah, siapa? Nya tahu ciburi pada mie satu bulan nah. Oh jig atuh jig. Jig wae teh, jig. Kita pakai senalna tuh. Ah gobloknya. Kuat ka di bening kieu dewek ieu. Hijau. Teu make saya di acan ieu. Nah, ai kasih bapa song, ai kasih dawala song. Sok aing ke kolot ke adi mah. Kudu we mereman aing teh. Jadi oke deh. Gue poka. Kieu we atuh kulana. Wah, tuh nya jajak kalau ke kasiro nuhun. Relawan alus pisan. Da geuning. Mere eta, lan mere eta. Ah, beragi 2000. 2000 naon beureum kitu dicet eta mah. Dulu itu. Jangan ke 2000. Kieu we atuh lah. Naon? Bisi lami abdi teu ka di deui. Ya. Bade nambut artos abdi mah. Kasbon itu. Nginjem duit, nambut artos bade kasbon. Nah ada samineng main nginjem teh. Engke mah engke eta nu balam baheula we gimana ayeuna we heula. Emang teh deui we atuh. Nya. Nginjem sabaraha? Sajajarkeun di Sidawala sabaraha? 100. Kata kitu mah. Ye. Ah nuhun geuning ih. Nah pelan. Ayatna 50. Wios pelan cenah naon atuh? Baik, cenah naon sakitu milik abdi panginten? Pek atuh ye, cokot. Jajakallahu kasiro nuhun katampi sepuh. Mudah-mudahan singka gentosan anu langkung-langkung. Amin. Iraha kita abdi ka dieu deui. Sok we kumaha maneh rek iraha oge. Sanes ieu mah bisi teu ameh teu aya lengkah kapikeun abdi teh. Maksud maneh naon? Bade ngabantuan sesa. Sesa naon? Apaan salira teh kagungan sametan ka abdi. Aing boga hutang ka maneh, muhun kelanan. Iraha kaula nginjem, aing nginjem mah teu acan. Terus aing boga hutang ti mana? Apa nembe? Apa nu nginjem mah maneh? Muhun eta oge. Tah, anu boga hutang mah nu nginjem nya ta manehna ngarekeun ka kaula. Eta ge diangkeun ku abdi. Mung kronologisna kumaha? Ari abdi teh nambut teh sabaraha? 100. Tuh geuning ngangkeun. Saur salira aya 50 da geuning. Tina 50 ka 100 sabaraha kirana? Nya 50 da bade iraha teh. Nah jadi aing gablek hutang bisi kajanak maot teh naon. Eta si goblok. Jadi kurang 50, muhun beli kajanak maot. Dulu itu. Sing emut kana Yuswa nalbadinya. Ampun. Kieu tuh kieu. Kumaha? Sangkan ka maneh geunah ka kaula geunah. Muhun urang balikeun. Balikeun kumaha? Nu 50.000 bieu kadikeun heula. Nasya make jeung mundur, asa wis sagigi cekap. Lain nasya mah sok ngomongna ka mana karep. Status. Sia mah sok dijieun status sia mah. Wios cekap ge lain kadikeun. Sok bikin lagi. Ameh beres roe sia. Tuntas gitu. Nya ai terido mamang atuh naon? Lain terido teh. Dibenyeng kitu kumaha mun soek. Cing. Ye tah aya 100 ye. Tah geuning aya. Tah ditampi lamun kieu mah kan geunah lamun kieu mah beres pan, beres naon. Mun salira kaungan sametan ka abdi. Abdi ge sami teu sametan nyiep ka bagong cenah. Tipu kitu mah maha si lain mah da.